ya nah iya bakal cerita orang Cikupa yakin almarhum duana nangis daya eta ka dia sok itu bet tadi tanya kok kula dosa kudaon kurang kablah dia nah ya dongeng rada panjang barang ngaji cenah ka dia kiai kula mah baheulana urut bajidor asal minggu ngaji ka dia Jumatan salian teh eta maraca Quran di imah engke pas ini orang puasa bayu, pas Senin mah puasa. Penting teh pas ini bae sajang pamajikan. Lamun bareng-bareng puasa lamun henteu masalah. Eta terus ka belah dieuna ijazah teh sholawat, dibere ijazah sholawat ku kula. Ya Allah ya Rabbi teu eureun-eureun maca Quran, sholawat, maca Quran, sholawat, maca. Eta geus eueuh pas ini eueuh. Eueuh pas ini. Ka dieu ge ka dieu eta dicekelan leungeun nini-nini. Aduh, orang teh sebenarnya mah rada cemburu. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Dzar. Riwayatkeun saking Ki Abi Dzar radhiyallahu taala anhu. Muga-muga dilar bendu safa Allah Ta'ala halimah luhur ya Allah anhu saking Abi Dzar gol Heling ngucap ya Abi Dzar ngucap ing lafaz amarana marentahna ing isun sadaya Rasulullah sapa Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nasuma minasyahri salasata ayyam nyenta puasa ingsun sadaya saking sabulan ing telu pirang-pirang dina salasa asyarata tegese suji tanggal 13 wa arba'a asyarata lan tanggal 14 wa khamsa asyarata lan tanggal 15 Rawahun Nasai ngariwayatkeun hu ing hadis sapa Imam Nasai wa Tirmidzi lan Imam Tirmidzi wa sahahahu Ibnu Hibban lan wis sahihkeun hu ing hadis sapa Ibnu Hibban diriwayatkeun ti Sayyidina ti Gusti Abi Dzar radhiyallahu taala anhu saur Abi Dzar amarna Rasulullah nitah ka urang balerea saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nitah an-nasuma minasyahri salasata ayyam nitah puasa sabulan teh ulah loba-loba 3 poe geus sejarah ho kabeh sejarah ho jas dek ditungtut we tanggal 1 tanggal 15 tanggal 30 mangga 3 poe atawa dek dirangkepkeun tanggal 13 tanggal 14 tanggal 15 3 poe sabulan teu kaburu berarti ieu orang memerenanan silsilah nanya orang mati ore kadut berennya teu kuat teh orang teh nyaho jasa ya Allah ya Rabb Kiai bulan Muluda nyeramahan batur bae titah puasa abe aya pirahan cakolot teh mah atuh moal aya pirahan lamun teu perih di mana perih ketimbul perah eta ucapan kolot Masya Allah terngiang-ngiang di jero hate orang diceli orang
kudu perih aya hayang perah mentak urang mah teu perahan da teu perih. Ya Allah ya Rabbi teu kabur urang barang inget-inget umur geus 70 tahun tinggaleun we ti awal teh tepi ka ayeuna geus kajeun atuh hayeuna tinggaleun mah geus mulayan we ti ayeuna henteu deui ka ditu lagi. Gusti Allah deres boga pagawean berat mah ngajar misalnya berat ge sakitu ge lamun puasa teh mah teu kuat mani ngajar atawa urang boga pagawean perang ai kitu bagawe henteu naon teu puasa ge henteu ya Allah ya Rabbi ieu hirup deuk kumaha lalaguanana eueuh we katundukan ka Gusti teh. Awak urang tadi mumule we, bu mandi di sabunan, bu muntu make capluk teu ngeunah. Sampo geus kolot-kolot ge bae, masyaallah. Make gitu sampona ge 2 in 1. Wah, geus mah nyaho sia mah lembur. Ya Allah ya Rabbi dimumule kurang pakaian tuh menang goreng setik jas dipake bae ya Allah ya Rabbi kopeas kumaha kori internasional mancrit tapi puasa teh kuat. Aduh ya bagus ti jurig jurig tambah ke situ betul ya Allah masyaallah teh kuat. Kira nasehatan awak kurang awak siat ku batur teh di bos-bos ku batur teh di komandan-komandan ku batur teh di bapak-bapak bahkan dianggap lagi ku batur teh kepala suku aboh budak sakumaha di Kalimantan. Aduh ya aduh aja pedalaman Sumatera. Tapi geninganan horenganan eueuh catetanana di malaikat. Eueuh catetan puasa, eueuh catetan kitu maca Quran nu aya ba ngagodoplak we ngobrol sapeupeting. Ya Allah ya Rabbi eta cenah ngariung geus eueuh ikhlasan. Dideulean we ieu teh mana tumpukan berkat. Insyaallah kali. Ndeu kumaha catetan-catetanana ieu ya Allah ya mangka geus kolot. Geus lamun geus kolot mah kudu bisa merenahkeun diri geus urang tipi ku urang geus ulah aya di ibadah. Hape geus ulah nu boga komo jadul mah. Ya Allah ya Rabbi geus ulah baju geus urang sarapna bae geus kolot ieu sanajan diguntang diganteng geus anu daekeun saha atuh nu daekeun nu diimah deui mah teu kudu ganteng-ganteng ngaranna ge jelema kabalieur ieu kos lauk sumur muter bae di dinya atuh geus kudu ganteng-ganteng sama kos itu. Tuh ya, ya orang catatan amal orang mana ya nu unggul jaga Rabbul Jalil di payunan Gusti itu. Geus we geus kolot ku hari mata-mata kula memuji ta ka urang Cikupa almarhum tapena. Wawan ngaran hajina. Ki haji nu sok bareng mereka dia jeung pamajikanana silih cekel. Pemajikan nini nyana aki-aki tapi lamun ka dieu endeng-endengan silih cekeleung. Tadi da mah lalak ieu mah lalak tadi da mah cek ulah teh pohara bati aki-aki jeung nini. Nah haji pe ni balen gitu. Kieu lah sia ka ditu. Geus embung bareng embung. Ya Allah ya Rabbi Gusti wallahu alam elatna naon teh nyaho.
pan pabajikan teh meureun aya satu kebanggaan diajak ku salaki aju diajak bareng Masya Allah ka restoran bareng ngabungakeun padahal urang teh teu hayang dahar teh ngabungakeun pamajikan datang ke restoran tanya hayang naon ke wayah mayar mah tetep pamajikan Masya Allah karim nah ngabungakeun pamajikan teh kapan eta teh idkhalus surur dakhalal jannah teu kudu hese-hese atuh ya nah ieu mah keur carita urang Cikupa yakin almarhum duana nangis teh eta ka dieu sok itu bet teh ditanya ku kula kunaon kablah dieuna ya dongeng rada panjang barang ngaji cenah ka dieu kiai kula mah baheulana urut bajidor aju dipetakeun anak teh tuh tadah jeung sia imah kabeh kuari kula tinggal jeung nu bungsu jadi kula mah ayeuna teh numpang di imah bungsu geus dibikeun jeung nu bungsu ya Allah ya aju imah teh dibagi dua milih sian di cicing di hareup apa cicing di tukang cak anakna kula mah di tukang bae di dapur abah babari masak abah di hareup jeung emakna jeung nini maksudna embung bareng teh naon ieu cak nu bungsu abah mah ieu teh deuk naon kitu ngabersihan awak we embung campur teh lainna naon hiji embung neuleut TV nomor kadua na ulah aya nanaon di imah segala kursi segala nanaon geus imah sakamar-kamar ngampar bae geus ada jeung masya ieu di dieu kiatu wayah sia kadi-kadi ke wayah ka bab abah kadinya ngan ieu mah abah mah teh deuk dibersihan beneran teh mah kituna teh beneran lain lalangan dibelah potong dua rada gedean ka tukang dihareup punya nama eueuh TV can harita teh can aya HP asana mah atawa geus gan can pati lahar tarak wari geus TV eueuh naon eueuh dibabagikeun kabeh ka anak asal minggu ngaji ka dieu Jumat-jumatan salian teh eta maraca Quran di imah engke pas ini urang puasa bayu pas Senin mah puasa penting teh pas ini bae jeung pamajikan lamun bareng-bareng puasa lamun henteu masalah eta terus ka belah dieuna ijazah teh sholawat dibere ijazah sholawat ku kula ya Allah ya Rabbi teu eureun-eureun maca Quran sholawat maca Quran sholawat maca eta geus eueuh pas ini eueuh pas ini ka dieu ge ka dieu eta diceklan leungeun nini aduh urang teh sebenarnya mah rada cemburu cemburu dulu ini jeung aki-aki alamat di Madinah ai di Mekah makan di Madinah eneng-enengan ge besi leungit teu mah lain setia-setia amat atuh besi leungit teh salianganana di dia mah ban lega tapi tetep diceklan ya Allah ya rahasiana modal gitu begitu maot diondang ku lagi pohola ngaranna eta dongeng maot na masyaallah tiheulaan keneh salakina tiheulaan keneh salakina maotna ge masih la ilaha illallah plek tah tiap pabajikana ka dia sinini sok dianter ku anakna sarua teh lila maot karolot teh bangsa 75-an mendekati 80 eta dongeng na tahun mantap kukula sok didongengkeun teh tah eta tak kajadian tah steril we geus aya naon teh mun tetangga maot aya saha cek nyana teh aya kieu datang kadinya lamun kira-kira teu srek teu hampura wae teu geus kos kitu bae kita mangis maca sholawat mengasingkeun diri lah jeung geus kolot ieu geus teu hayang nanaon tah datang tah kadinya tah ya Allah ya Rabbi nanya tah kula teh mun penting teh salat naon bae kiai ya tahajud aya geus sare mah mun teh tahajud naon bejakeun hajat ket lamun bisa udang penting mah witirna panderi witirna sabaraha rakaat cenah kiai 11 kula lagi bisa ngomong doang sih kula teh 11 lah gitu tapi eta dibere kuat ku Allah
dibere kuat aki-aki jeung kadeulegeun we ayeuna teh sok nyekelat legeun bari ka dieu teh. Ya Allah ya Rabb. Tah eta lah makekeun kana naon kanyaho manehanana. Jadi beneran geus teh hayang we informasi-informasi kitu teh. Kayak anakna nu kadarinya ke ngarobrol biasa atawa nyana-nyaba ke anak-anakna ngarariung di nyadari. Ya Allah ya Rabbi na ieu mah urang mah kuarieu kaadanan cara aki-aki jeung nini eta mah atuh ieu bae sabulan teh eusian ku puasa 3 poe. 3 poe. Ulah mah coprak bae sia. 3 poe. Awas ya lamun teu puasa burut sia. Ai berak teh nyana ngomong atuh geus ja burut teh. Ai kitu nama tuh. Tapi ulah. Ai ulah nama atuh urang kene nu riweuh. Ya Allah, ya Rabbi Gusti tuh ya. Nah iyalah urang teu amprok jeung Kangjeng Nabi. Jauh jarakna jeung masana ka Kangjengna, tapi ku cinta mah ka Kangjengna asa deukeut ka Kangjeng. Malah asa aya we dipayuneun Kangjeng teh urang teu ngeunaheun mun teu maca sholawat teh besi ditegor ku Kangjeng. Aya ta perasaan isin besi Kangjeng ningalikeun ka urang. Isin urang lamun sering maca sholawat bakal boga pikiran isin amat ka Kangjeng. Nah ieu perintah Kangjeng asa deukeut jeung Kangjeng. Jauh jarakna urang Indonesia jeung Madinah. Jauh masana 14 abad anu silam tapi ieu petuahna mah ku urang kadege ayeuna. Nu diriwayatkeun ku Abi Dzar, amarna Rasulullah an nasuma min asy-syahri tsalatsata ayyam. Mantak ngaji mah gampang, bisa didengekeun di jero majelis, bisa di luar, bisa bari nyalande di ditu. Ngalaksanakeunana. Kadang-kadang mah anu di luar tuh nu ngalaksanakeun, nu di jero mah henteu kabeh. Meunang di jero we ngajina teh. Ngalaksanakeun henteu tuh, nu di luar nu ngalaksanakeun. Kadang-kadang nya di luarnya henteu deui. Leuwih parah tah mah tuh. Anu jelas badek di luar dek di jero dulu jelas bae we. Parentah Kangjeng selagi orang sehat jeung teu boga kegiatan anu penting-penting amat eusian. Nu teu penting-penting amat mah eusian ku puasa. Engke urang bakal ngarasakeun oh si pakir teh kieu horenganan singgilitrik beuteung teh. Oh ieu teh si susah teh kieu horenganan. Urang manahan. Kitu mah urang teu boga naon aju puasa, lumrah tambah. Lumrah tah waduh, sanajan teu puasa ge teu ngadarna naon ya eueuh. Ieu mah loba dahareun inumeun loba tapi urang puasa eta nu hebat mah perang. Perang, masyaallah kari. Urang teh kieu bae puasa mah teh kan. Kullu syai'in lahu wajhun. Setiap perkara ngabogaan beungeut walahu yadun ngabogaan leungeun yakni maknawi aya beungeutah aya leungeunna nyana menghadap ka urang keur diuk we kieu puasa cak jeruk teh sini saya nih manis jeruk ngomong teh kullu syai'in lahu wajhun cek Imam Nafari waliullah cek Tuan Abdul Qadir kadituna mah deuk nyaritakeun kieu bahwa juga ari wajah anjeun anjeun ge aya wajahan tapi bahwa juga wajah anjeun menghadapna ka saha sakabeh perkara teh daleukeun ka urang jeung menghadap baju ngagerowan apel ngagerowan jeruk ngagerowan kopi ngagerowan susu ngagerowan hei komo nu di imah mah pepen sak pamajikanana pepen aduh sono deh geus mungeun di deukeutan tah ieu urang perang tah jeruk teh ngageroan urang teh kan bahasa batin be
saya sedang puasa mencari ridho Allah. Perang tak orang jeung jeruk. Lain perang jeung kafir jeung jeruk. Mereket-mereket urang teh lain teh hayang tapi aing keur puasa lain teh hayang aing keur puasa. Sabab kadolan cibui amis. Sulak cileuk usasa asana. Eta ngaranna eleh perang. Eleh perang, ieu batu lain perang itu perang. Urang mah teu perang ieu mah. Ieu teh jaho, dahsyatna nafsu teh jaho. Antaran teu perang, nyahona dahsyatna nafsu teh perang. Ya Allah 3 poe bae sabulan. Awal tanggal 1, tanggal 15, tanggal 30. Atau direntet 14, 13, 14, 15. Geus nyaho teh ilmuna mah. Coba ge tinggal masing-masing. Catet cobaan mana nu puasa mana nu henteu. Maksudna lobaan mana nu puasa jeung nu henteu. Oh, atuh sia memang tilok. Aduh, jakurunya tilok puasa rugi lah mah. Wallahu a'lam bishawab.